Para ibu, para wargi sadayana, aya di antara bagian tina jasad urang anu bentuk nama alit, barang nama leles, tapi ageng pisan bahayana, ageng pisan madaratna lamun ku urang sadaya teu bisa dikadalian. Mana anggota tubuh, anggota awak urang nu kacida pisan madaratna lamun ku urang sadaya teu dikadalian, nyaeta lisan atawa letah. Letah atawa lisan bentukna alit, barangna leles, tapi sekeutna leuwih seukeut tinimbang pedang. Jalma tatu ku bedog, raheut ku pesok, masih keneh aya harapan pikeun damang, pikeun sehat. Tapi terkadang lamun aya jalma geus tatuna ku letah, raheutna ku lisan, terkadang eta kanyeri, eta karaheut sok sampai ka kabawa maot. Nepi ka sok aya paribasa, najan nepi ka rup ku padu, rap ku lemah, hamo kuring rek ngahampura kana dosa eta jelema sabab karasa nyerina kana hate. Tah nyerina kana hate teh tina akibat naon? Letah atawa lisan. Sabab ketika cariosan geus kaluar tina lisan ibarat pelor nu moal bisa dibalikeun deui. Ketika pistol atau bedil ditembakkeun pelorna kaluar, maka eta pelor moal bisa diasupkeun deui. Nya kitu deui lisan atanapi cariosan anu kaluar tina lisan, ketika geus dikedalkeun, ketika geus disaurkeun, moal bisa ditarik deui. Sahingga geuning ketika Kangjeng Rasul nuju diisrokeun ku Nu Maha Kawasa, anjeunna ningal aya banteng kaluar tina liang anu leutik, ari kaluar bisa, ari asup deui teu bisa. Rasul kan tumaros, wahai malaikat Jibril, eta kunaon banteng ari kaluar bisa, ari asup teu bisa. Saur Kangjeng Rasul, eta teh perumpamaan caritaan. Caritaan nu matak nimbulkeun bahaya. Ketika geus dikedalkeun ku lisan, ketika geus diucapkeun ku letah urang, maka eta cariosan moal bisa ditarik deui. Makana saur Kangjeng Rasul, salamatul insan bihifdil lisan. Salametna seseorang teh kumaha ngajaga kana lisanna.
Ketika hiji jalma bisa ngajaga kana lisanna, maka eta jalma bakal salamet. Tapi ketika hiji jalma teu bisa ngadalian kana lisanna, teu bisa ngajaga kana letahna, maka kacilakaan bakal menghampiri manehanana. Sehingga urang ya Bu, ketika bade sasauran naon wae oge, saena kedah kurang diemut heula pi bahajaeunana, pi balukareunana. Dina hiji kasauran Rasul pernah nyaurkeun kieu, lamun anjeun rek ngamaksud kana hiji perkara, idza aradta an taf'ala syai'an, lamun anjeun rek ngalaksanakeun kana hiji perkara, beuneu termasuk urang rek nyarioskeun kana hiji cariosan, maka patadabbar akibatahu, emut-emut heula pi akibatinana. Ketika urang rek bertindak, emut-emut heula pi akibatinana. Nah ieu tindakan teh bakal nimbulkeun sae atanapi nimbulkeun teu sae. Ketika urang rek nyarioskeun kana hiji cariosan, maka emut-emut heula eta cariosan nah bakal pisayeun atanapi moal. Pa in kana khairon fa'amdihi wa in kana syarron fantahi. Lamun mah sabada diemut-emut sae akibatna, sae balukarna, matak pihadeun, maka sok laksanakeun. Tapi wa in kana syarron fantahi, lamun mah moal matak pisayeun, komo matak pi madarateun, matak pi cilakaeun, matak pi paseaeun, matak pi omongeun batur, saeuna mah mending keneh cicing. Tong tulus dilaksanakeun, tong tulus diucapkeun. Nah terkadang nyebutnya jalma sok mayunkeun heula kana emosi, tini mah mayunkeun kana logika, kana akal. Ya, sabab ketika emosi geus ngadalian, ya, ketika emosi geus mamprang, terkadang akal sehat urang sok eleh. Makana ciri jalma anu takwa mah nu bisa ngadalian kana emosina ketika keur keheul, ketika keur amek. Aya paribasa hati boleh panas tapi kepala tetap dingin gitunya. Hati memenang panas pe keheul kesel, tapi tetap dina urang bertindak mah kudu ngagunakeun akal pikiran urang sehingga urang moal ceroboh. Lolobana jelema jadi cilaka teh sabab hawa nafsuna di atas akalna sehingga jadi ceroboh. Ari geus prek mah dilaksanakeun kakara we naon, aduh kaduhungnya. Nah, sedangkan kan kabeh ge kaduhung mah mal aya kaduhung teu heula, kabeh kaduhung mah naon pada panari.